Naik sepados ka ieu diabadikeun nya. Tah. Sok ujangna sareng mama. Oke papa. Ngadeg kasep. Nah. Kapalih dia ningalina kapalih kaler kidul. Ieuna kamerana palih dieu. Kela sinah ngajajar heula sinah rapi soalnya di kamera ieu mah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paripaosna alif ulah rek nagih dewata ulah rek nanyakeun jangjina pangarsa kidalang Ujang Mukhtar AS bade masihan wayang nu dipikahoyong ku ieu murang kalih nyaeta wayang cepot. Paripaos mudah-mudahan ieu wayang teh cing mangpaat kanggo murang kalih dicoona sing awet nya. Mohon omat ulah dijual sok tah jangnya kanyaah eta teh Abah Ujang nya. Mohon salim tah ka Ibu Jeruk Awi salim bager tuh nya ulah hayang ngajual nya mahal eta mah. Ari anak menak mah hayang golek ge pok torolong. Puji kagungan Gusti da puji kagungan Gusti Soloyo alamajeng sapangeusieuna manusia daramalang sana angin Gusti nu kawasa ya Soloyo Bismillah mimiti muji abdi nyebat asmana
mimiti pamuka kidung apa mandor surya sebel hajat rawuh ibu anu bager kidung teh pangeling-eling wae yang elingka Gusti Gusti yang widi sing areling wadali nu nyiptakeun perang peting karahmat geningan anu rahayu rahayu mugia sing budina luhur Haji subur gandok junti hadir budina luhur aya Pak Haji subur pulang hadir jadi jalama soleh ati asep anu disepitan sing jadi manusia jati apa Haji Manta Kasim kelari ayah nada agung sampurasun ka Gusti Nu Maha Suci apa Haji Manta Kasim mugia sing budina luhur dumadi manusia jati pamandor naung ayah cep mingadoa tungkul menekung ulang mantang mujas medi ulang mantang mujas medi waberi ayah atuh ginanjar kawilujengan sihingna Gusti yang widi Bapa mandor surya sepel hajat Nu Maha Suci wae iya Kang Uwat ayah muga-mugi Gusti Nu Agung ngahujanan rahmat suci ngahujanan rahmat suci adeni kelari ayah maring panganten anu disepitan mugia sing budina luhur dumadi manusia jati aye panyuhun anu kasuhun paneda sing tinekanan para rizki ada balai Mangguru Salim Bogor ayah nu dipayun sadaya sihingna Gusti yang widi Pak RT Tamin Bugel Salam ayah kerasana yang ada mampara wae yang amin neng buju ayah dong ya robbal alamin mogi Gusti ka orang-orang sadaya nyobadanan
Bismillah. Bismillah wa arben. Laras do. Bismillah ngawitan manggung. Nyebat asma ning pangeran. Obat pamandor mau Neda widi Urang Sukabumi ayah. Neda widi maha suci Soloyong. Jawa siwi siliwangi Jawa siwi siliwangi. Nada rahmat Pamandor Surya Saibul Beng Hadir. Sapat Lajana bunda. Ti Gusti Nu Maha Suci. eta jang samin anduk bule jaya. Nada dia Pak Haji Subur Gandok Junti Hadir. Aping dicari Urang Kelari ayah kula. Aya Pak Haji Mata Kasindo. Nedati jaga diriksa. Obat Jarang kapara karuhnya ngakeun Karuhun kula. ya pangbakti pangbakti ti sawang siwi. Alah kembang gadung ieu lagu buhur euleuh Pamandor Surya Saibul Hajat warisan mah karuhun urang. Yang gakeun nyupang obat moga ka sarika tampi pangabakti mang Soloyong. pangabakti ti sewa siwi. Atuh bismillah mimiti mudi abdi nyebat asmana Gusti abdi nyebat asmana Gusti. Atuh hatur nuhun atur nuhun kayang widi nu parantos maparin widi atur nuhun kayang widi nu parantos maparin widi wae iya. Atuh sim abdi
pamugi Gusti kersang atuh pilih aya kalapatan atuh hapunten apa wahab rawa kepu anu bager mugi ditarita Paji subur gandek munti lumayan lah iya hati subur junti gandong pilih ayak kelepatan apunten anu kasuhun pilih ayak kalepatan wae ieu
dugikan diserapat seropot gitu. Eta teh enggak puting begitu we wadali. Yang arah lesang meureun. Jang Dodo, Bulan Warben, saha nu baris ngahibur di Mandor Surya teh kula? apang kitu maritis 2 di Karawang Kulan. Alah rentang-rentang tiket tapi anu bade ngahibur dina waktu saira do ades kitu teu ngaden don we kulan dawa. Haturan wirujeng tepang kasadayana ka urang rawa kepuh Kulan. Nyanggerakeun sanguran salayan do. Hartosna Kulan. Ngikeun sambil lamayan ngelabat. Japet. Galang gawih mungkara
bubukaning pagelaran ngegelarkeun seni wayang Karawang Kulon rene kabeh angkit dalam saha dalamna dong Abah Ujang Mukhtar AS Kulon putra saha dong Amih nami ngegelarkeun seni wayang Karawang Kulon rineka binangki dalam saha dalamna dong awit bubukaning kawi Soloyong haleang dipiri ganding haleang dipiri gending Tobat Ti abdi saparakan cati rombongan tumaritis nuang yang akan hiburanana mugi aya mangpaatna gapir tonton seni wayang dawis pinangkitna nangkitna dalam pinangkitna dalam aturan sani bingang Tobat iya seni pawayangan digarap ku padalang Tewak Pamanor Surya si gareng tewak. saya Tewak Pamanor Surya. kula damel kawonan nu nimbulkeun paceng kadan haturan Pak Mandor Surya Saibul Hajat Ayah iya seni pawayangan digarap ku padalangan Pak Mandor kucing pasir kamuning lintas Riau ayah seni syukur kerhiburan Pak Mandor naung ayah pancen juru penerangan Ari Bos Udon ayah kulan budaya lambang bangsa nu wajib dipulasara demo mulai diajeman sangkan telasku zaman dipirik mangrupi ganding lumayan Pamandor naung pangberahmana Adong, ayah adong. laki
wis jambaran bangsa micinta bangsa pribadi bangsa naon supir truk do mun urang eling wiwitan tang tumor kamalinaan laku sok make aturan sagala jeung ugeran lah geranya apana Depi Pak RT Tamin 2 salam dia mau mulai dia jemen satu sing sauyunan satu sing sauyunan sing satu sing sauyunan lah geranya mamahna Depi aya nu maksud badami heman seni sing jadi tuntunan Bos Udon salem aya kulan aya wayang teh kedah ajenang laku lampah nutama sae budi kasasema kana papas tentu marima tawis jalmi beragama haturan pamandor Surya Saibul Hajat nu maksud bade miheman cerita napa wayangan contoh hiji hirup jalma jamanan jabri contoh hiji hirup jalma satanyakan deui hirupan tetu marima segala sok ngarasula dua pengkolan deui hirupan tetu marima segala sok ngarasula apa haji subur apa haji manta jeung kalari nu wajib di pusti hariring nu mawa nyaring haleng nu mawa udang gidalang nyanding pepeling rek medar cari tahu wayang mantra-mantra winulan sastra tinuwara ganti panjang awuskan dapurwantara basane purwa basa purwa marang wiwitan dupitara tara hartosna carita nyarioskeun di mana kidala kacarios di hiji kampung anu singkur babakan ditingker ku pasabahan laras
ngematna jalan jajahan rajeg tatangkalan jika nungiuhan kajalma nu sering liwat kaeta kampung malih kampung tumaritis babakan kenal grup eta pisan kula anu jadi kapetengan kejabi Lurah Semar Kudapawana eta pisan mantan Raja Sunyaluri mantan Raja Suralaya manusia terhingan danawari ganti sukma kandang Batara inggih kula jalma anu memang gawe nyumput buni nusaan negrak bari teu katara nuruban beungeut ku sabeu malih kaayaan Lurah Semar Kudapawana teu hayang katangar dina kagagahan kamantragunan tur kasakti jalma anu gawena DP-DP hanap asor kajin dihina tibatan dirina ngahina katribatu laras kula eta kula margi manusia anu pinuh ku simbol tataan basa anu aya dina dirina laras Semar Kudapawana remagan kalian sekeluargana diantawi sasaha kula Astra jinga mewah dawala tekantun gareng anu tetebih sareng hayam kahobina ari gareng aya lek malih Semar Kudapawana lenggah dina jojog mung aya 3 tapi sugema hirupna sok sanaos dahar kar uyah tapi nikmat aya di alam dina danget ieu badran layan nyukati banan badra erawan badra hartos badra bulan erawan mega lir malih teu benten bulan kahalangan mega surem pamur ilang cahaya jauh tina sifat kagumiraan benang disebutkeun Balai Bandung asa subung pamengkang ilang dangian pansaniti sepi hate mangsa ieu malih kampung tumaritis dilingkung ku gunung-gunung nu corot sarsaina mata kuas nu ningali red kabeh lebak malih parantos panen kaayaan di kampung tumaritis alatria saat sana dipadungdengkeun ku Badranaya mangrupa hiburan badaya topeng watun jati suara angla angga keresan gending kula badanya ngawit ngibing Allah jasana sanes lumaya apa nak nopi ibing dewi nuderek derek kering soloyong suci
bersih tanpa riang alas salah jeung na bunda rengekek mata lucu Bapak gulingkeun, bapak gulingkeun, 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 gulingkeun. rendek igel mungguluy Bapak gundul, 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 Miri gundul, gundul, gundul. mirip kepat hanteng Utak RT da Pangit. punggung parantos timu Do ayo nu buta saha do. langgenyor mangan langer kepat mungkaran Dua, empat, 12, angkat nirmangan angkat nirma macam-macam tenang dua, empat, tilu, genep, campur ding cepeng panangan jong-jongan kepet abang padaya ibu raspati angkat nasa leundan alah saletan repuk yukung sauyunan masak naon Halo ninggang, atuh halo ninggang, gale warna, salajengna atuh ngadeg ninggang, salajengna mamah asep atuh wirah mana, atuh ngadeg ninggang, Dawi Rahmana. tatamu sumpi saha tamu Atuh mata magan atuh mata ka taji emotna atuh dang alah kunaon nak mamah asep atuh kutingkahna atuh dang ganingan da kutingkahna itu cokot ieu bawa aya bawaan atuh tingkah mojang atuh tingkah mojang andan dalami atuh kaniyama alah salajengna mama mangkat birahi atuh kaniyama mangkat birahi Batu kaca, basket, voli, badminton, atuh titirinti kebo. Lele 20.000. apa mandora surya sebel haja titirinti turas bati atuh longgo tempo alah salajengna no atuh hati-hati longgo tempo hati-hati
karep atau taya karep dari somean Ari jang kuat ayat salam atau lungguh ngandung daya gagah lungguh ngandung daya gagah lain angkehan gagah jang kuat andalami mama sariwan no dano asli sarala tanpa kepalsuan jijianan gendi diri Pak RT Tamin dipiri guru pikawih lumayan panglipur mana atuh pangawu pangremo gali perlambangna da budidaya daya seni no utami atuh pangwintik diri pribadi seni Sunda ngandung arti lamun kurang diaji atuh sindir nage nu dipayuna sadaya ngandung arti pamemacan nataliti anak sayang ilangku milang kungkungan melengkung di langit saya ilangku milang sosoro tingkang dewangka ya dewangkara cahaya hilang kumilang hilang kumilang bul kukus nolaka manganggung yang manganggung ada papai ada jember hampuran hampuran logai longsor kamar japada Semaria gegelara semara kuncung pakuning alam
ya pakuningalan Semar ya kegelar Semar konsung pakuningalan Siti bentarnya putra tedak ingkang sunyalur ya sunyaluri kakosapa wontening hiji kampung anu singkur babakan nitingker ku pasawah malah badranaya anu ngariung sakeluargana asraji ngadawala gareng kabubuhan manusia gawe nyumput buni nucaan negrak bari tekatara nurban banget ku sawi jalma teu hayang katangara kagagahan ka mantra gunaan langkarun dangu hangan di ayana Hong asma langgeng jagat dewa Batara cepot asraji nga kaharep tarik jojodogna ngarah ngobrolna tumaninah jang alah dipayu naturkeun sembah kaulu jengan kahunyuk bapa mugia bapa nampi heug ditarik Eta ditampi kulan malah semah pangabakti maneh teu diteuneun di handap-handap disimpen pulung ati pun teuing mastaka kalih perkawis laras bilina teh abdi kirang panata basa cologog mugia bapa ngahapunten samudaning kalepatan heug ai kasalahan mah teu ngancik dina hiji martabat aya paripaos kumaha kulan sariring-riring dumadi mibanda papastin dua sakumaha jelema gagah rongkah jang moal bisa ditawarkeun eta kulan naon sabab macik jalma teh ai keur subur malah tara kurang ai geus kurang mah tara subur jeung moal dekeun subur makmur eta jelema lamun teu daek istiar sabalik macik jalma ai keur bener tara salah anu geus salah oge tara bener jeung moal dikeun bener eta jelema lamun teu benerkeun ku tekan laku lampah jelemana keneh ari keur salah masalah we kulan Bapa mibana dina kasalahan urang pada saling malu ya sami-sami ya saring hampura kulan oge dawala kaharep tarik jujurna cu kapayun akang teh payun ngahaturkeun semahong aracana maya ti abdi sama abdi didampal sampean bapa mugia bapa nampi oge bilihna bae ti abdi kirang tata titin rugat slogo amprotan hampura pak heug ditarik cagernya sae kumaha bapa sehat hatur nuhun tur nuhun kulan oge teu hilap ka Prabu Angling Dharma sembah kapihatur goblok biasa lamun waktuna heureuy lamun serius tempo kayan jeung sikon goblok orang sana aing Angling Dharma bre bina-bina teuing sia teh lamun heureuy cicing tempat jeung kaayaan goblok bisa punten Pak abdi mah teu hayang diheureuyan heug dawala oge maneh kudu nyaho tempat jeung kaayaan
Jadi di mana ngabagiakeun kalancek teh sing merna. Tadi geus ngeunaheun hayu buak kuik wae. Ngan sajabat tidinya. Bapa teh ngahaja ngumpulkeun maneh ulah kaget sabab aya nu bakal dipadungdengkeun ku bapa. Naon ai hartosna padung urang badami urang ngobrol secara bapak jeung marane sabab sangat sono taya higa ngan sajabana pok ngomong prak nyarita naon nu bakal dicaritakeun ayeuna jeung ditepikeun ka marane ulah poho da urang teh manusia urang syukuran heula jeung maneh kudu nyaho naon jang ai harti syukuran sahan nu nyaho ngacung naon ai harti syukuran da bala ai cek abdi mah hartos syukuran teh urang teh kudu ngieun wudu ku aya kieu lain tah nya nu matak maneh di mana teh nyaho teh nanyakeun pada ku cuprak ngawuduk mah sabagian tina integral syukuran. Ai dewek man lain nanyakeun babagianana nanyakeun teh naon arti jeung eusi syukuran. Nu matak ulah sok ngahina ka nyebut angling dharma. Mun teu nyaho ngajedog. Ngawuduk labokeun hirup geus teh. Nanyakeun ka aing teu nyaho mah. Ai cek abdi mah hartosna syukuran teh urang teh kedah pepencitan. Mencit hayam, mencit domba, bedetuna mencit munding nu panggede-gedena. Lain keneh. Udah sia ge nyalahan. Ai taun ka batur gede amek. So nyaho hirup teh. Pepencitan mencit hayam domba munding sarua keneh eta ge sabagian tina syukur. Nu matak di mana teh nyaho teh naranyakeun. Bodoh teh kudu alebo. Ulah bodoh aling-aling pinter kaituna teh ke kabalingeun. Naon atuh pai hartos syukuran, naon atuh aya hartos syukuran, tah nu matak urang udag dina kecap syukur.